Rama geus sadayana dulur-dulur. Aya pangesto ulah. Ai salira damang. Mojo euy. Anu na sami-sami damang ulana. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Wah, arek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Ayaku genah. Ayaku genah Berlin. Aya jeung patokan wa kitu dah. Ari jadi soreanan genah we. Heeh. Awas jadi. Oh, kantenan. Hidup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Mutung tutunya sia. Kantenan. Lu awan mah perlu disinglah. Tah, nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Dengekeun aya. Tak kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Aya sugema. Alah. Sugema. Dalam ngadengekeun kata-kata juru kawih nararima. Jana sok sakali deui cenah. Dilejepan narariman. Hayangku ieu hayangku Neng Nung. Sok aja neng. Patek kadang anu mulia. Tak gini, heeh. Kan pepet teh kalau nyepan teh. Dan tulebang kugodana. Tapi niat kedeng kebang. Kantenan. Gogodang da ulang ebang. Tak kitu deh. Naon? Kugogoda ulah hebat sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa gogodana. Seueur pisan rintangan. Eta ku diomongkeun. Lain pigawe Nya. nya. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Naon hartosna teh. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Kalakuan nu nyanyina. Da loba ayeuna mah Seueur kumaha kulan. artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Lebar ku ngaran teh. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Laras. Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya?
jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nya ka bedilna kadang-kadang diberi bedil dipakai ngagarong ayeuna mah lebar pan tuh dageunah atuh kata-kata sinden sorana ngeuna tuh geura sok sakali deui gumelar di pawangan tak geuning heueuh ulah rikman aing-aingan gadah nyieun kesayan di dunia orang barang cekek wae ku aing sinden gitu nah sia tadi kumaha kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup sia teh kumpul euy sia naonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli di meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang blegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah aya kemajuan ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi bararaeud aya kemajuan kitu sariri kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi
manehna ngomong luar tina cecekon na baheula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resepsi mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang model sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pada umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manyangan lain suku nu mondokan goblok teh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ya oh bereco itu loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya batis ka dia kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda si sok maneh out hahaha patih ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana
Ieu kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah bang ra naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca Kumaha itu kumaha aing we lah. ai bang Narayana teh naon Teh bang Narayana teh Panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok Kumaha da aing mah yang Panu. Teh ka Citrayuda teh lanceuk teh. coba ai Citrayuda teh Duluina Roy Martin. ampun Dede teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani. naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. oh sok tong ambak goblok atuh sia teh aya dalang gede ambak Atuh gede-gede ambak diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. banyak goblok dina zaman Arimi aya teater Sia teh dah. Baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon teater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum ni ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Ajok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek gitu Anteur wayahna hayang pangijeung pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dageus tengah peuting gitu. coba duh Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. eta Bima mawa belut Kumaha aing mah anjing atuh sia. tobat Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun deui lalakon aing rame ieu ulah orang. ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur. goblok tobat deui Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aja. coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sagageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. saha teh Semar anjing ngekeun. Waduh. Aduh. Hei, celanakeun euy. saha teh Si cepot anjing ngekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? nah saha teh Dawala. Garing, kada garing. Aduh. Aya naon anjing?
Saha Gareng. coba Aduh, coba cing gareng eta teh naon menyerang agak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. coba Nya rame. henteu goblok teu rame teh Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. ya Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade ngabantuin sesana. da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. aduh ampun Aya bahan kira-kira tah urang. duh ya aya bahan cilaka sia teh jadi Wah, lapor atuh. naon sia teh heuh naon Wah, aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. oh biasa pan urang teh dek usaha Oh, enak kitu teh. teu sangka mana jadi juru basana Ya, da babarengan unga poe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. tuh ngartieun sia teh euy Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. naon teh maksudna Ah, kitu ini mah. Teuing bener teuing henteu. ai maneh saha ngaranna tuh saha Alit. Oh, lain ini namis leuk. saha ngaran maneh teh Pilot. oh lain Hasan Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh?
begadang jangan. Oh Roma ngaranna teh Oma. Oh nya cek aing ge Oma. Pangina teh tina lagu Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. lagu bagadang penyanyiina. Kurang mana teh? Mana teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Urang Jabong. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Urang Sampih. Layung Grup. Lain bayang Manaya. Wanaya. Lain. Cici Cangkurilang. Lain. Banyak yang ngaran lemur cici cangkurileung. Karena jelema. Suka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Pangina teh tina lagu. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Dibinong. Purwakarta. Nah, saya tenengol. Lain Bandung jauh atuh. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Pikiran sono. Ciparai. Kiara Condong sakit Bapak Haji Sidik. Lain. Ini tak lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Beda barodong warna. Oh, bener. Ari kukat kukut kana naon maneh cara siap teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung gitu. Bincarung. Toed. Saeran. Oh iya. Jalak. Kabas nama walet. Oh walet. Walet masih loncik kudu dikake. Eta di sadana meureun piur kutututut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Lagu manyar. Manyar. Piit. Dengan garanti. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini lain manuk gajah papaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa, goblok bisa. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah.
ngan gering da poe ka tukang nanti itu teu aya sasaha pengen jempling sakit cara duh padahal geunah wayah geun ngigal duh lain naon maksudna lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan sakitu kena beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nimut aduh alah tau siapa mah aduh eta sorasina nu pikeun ngalakena gitu Nah Aisyah hei genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da teu disada nah sia teh sora teh gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budak rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group Berlin Group teh hah Berlin Group geus ka sohor sama di Bandung mah robot Berlin urang mana teh robot teh ih aya budakna naker si eta geus diuk-diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya da teu nyambung si eta mah ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun kumaha kadengena hah sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we ah cing sabar we da bakal katuturkeun kurang we lain bapana maot sia anu budeug doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna ceuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok waktu lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabare atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajik kawe-kawe teh sate budak teh keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah kana baraja Aisyah ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate Kadek ka jong jong
Aduh goong ini alus euy. Salirak dadi jari Lain goong teh anjing babaturan hiya. Jaraga kedah dijaga Sirada kajibaraga Leur teu beunang euy. Uyuan teh ambak yang mana? disangka bene aing aduh ampun Bisa gabung dibikin ke Bali. Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-baladna ka masing-masing tempat. Kundirahangan dika. kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi Udah kesepean teh. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih teh cenah hayang HP. Sungani nu ngariban bawa HP HP wae sa susah teu nyieun we sa teh sakit. geuning di Cipatat lobang ngarantung barodas Tape goblok teh mah. HP Ieu mah HP. ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape Ca teh mah capek. capek aku beda deui capek jeung capek. ai cape masuk di sambal Cabe teh mah. cabe masuk di bose Beca teh mah. Sia teh. ai beca mah anak buah urang Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. kumaha Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. oh iya Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. heeh Nu kena ku musibah teh. Tak urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Jalan rusak. Heeh. kumaha lamun teu percayaeun Paksa, kumaha lamun ngalawan gelut, kumaha lamun eleh kabur, atuh moalnya tuh meureun wayahna. Munapek sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. ari lapar Yuh, meni geuleuh ka sia aing. ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh Heuh apan eta teh ladang ngabega. ah teu nya da aing mah pamere Pamere mah cokot we. da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu Kudu kumaha atuh? mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot hartana apa eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh sia tina kabinda-binda ting
ngomong kemana karep sih teh nah make ka mana karep maka yang kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teteh dulu Neraka sarua jeung maneh ngabega ulah teteh ada haram. kumaha tuh sangkan eta kieu ya carana pan loba warung tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon Lain mau. lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo alah Mau ada asa remak mau pipi teh. naon niagan teh goblok sia boro-boro ka dieu disaur ku juragan Bima rek naon rek mere duit Rek mere rek bekelan Rek mere ongkos. Alah nuhun agan sia teu acana ge mana duit naon goblok alah naon agan bener sia di sia rek sawarga aduh agan Rek umroh. nyangakeun akan ku abdi gade care abdi mah teu ngiringan upami bade nyiksa masih dawala we ulah nyiksa abdi sejori Aya kasieun mah. Aing ngomong juga nu heueuh. dicarek ku sia barantos dicarek ku abdi oge dicarek ku maneh bot akan dicarek ku abdi dengan keukeuh abdi ka dieu teh bade nyarek sugane ku akan mah tiasa nah lebok goblok tong dijajana akan abdi mah Aya kasieun. nah nu kieu Pangacut teh eta. pangacut teh nu kitu lain pengecut goblok dengekeun ku sia juragan Bima sia pejet sia Wah, ah aya kasieun mah. omayok memeh dipaco Mieu ni hayam kabiri teh. bener sareng sawarga laras agan ke sakadap agan Nya. Akang na yang umroh warga sawarga. Bau. Aya Kang Amung Trijaya. Aya. Napanita Asep Sudrajat Nengan Pujaan rasa Wang Cina Kang Dede Nono DMR anu bageus Bau. Saria Ayu Aya Pak Haji Cecep RAD. mama Aya. Mapai paman dia Soloyo. paman dia Aya. Pak Toto Suwito. lajengna kumaha tuh neng mama aya duh pikirakan sedang uyuh Pak Haji Sidik Ibu Hajah Nini Allah. duh kena kanya nyeri duh diri kera sedang uyuh ngatuh kena kanya nyeri kumaha Pak Dede elektro Pak
iraha patepang deui iraha 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 patepang deui aya Kang Wahyu Campaka nigar di taman sengit nama Kang Hendra DNR anu bager angin-angin aya Paulis Sukasari sing saha anu meheman urang hirup babarengan Paulis Sukasari Baku Sukasari urang hirup babarengan Katasan Gatot Kacawian kiri katasan Gatot Kacawian Arya Bima lan Raden Gatot Kaca doh nafsu nu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan nirahangan tiga naon Kang kawas saya gempa we masih kadang ngagerem we soak gitu asa murag jantung teh bener siare kasawarga da wala agan bengasa kalangkung agan upami parantos uninga yen jisim abdi bade mios kasawarga mah jisim abdi teu capek aduh da salaresna mah jisim abdi teh ka Pak RT parantos ka Pak RW palurah Pak Camat nya rarasa ayeuna jisim abdi bade wawartos ka agan rarasa wireh jisim abdi teh bade mios kasawarga Maniloka wah doh itu dipolot Adesia apa ngalabora teuing apa naon agan asup ka sawarga Maniloka teh lain sarua jeung asup ka apotek Pacilingan ulah disarwakeun asup ka sawarga disarwakeun jeung asup ka tempat anu liar hah ka tempat hiburan burukan teh teu sagawayah init ka sawarga ayeuna sia init ka sawarga Maniloka tanpa bemakrama jeung bari sia teh warga negara Amarta pangih ku dewa moal kasahan nyarekan moal kasahan nyalakeun dewa pasti nyalakeun aing wah sabab sia warga negara aing nah agan da abdi mah moal nyanyanak agan mau ngalibatkeun pangagung moal ngalibatkeun agan ampun parulun teh ini mah pribadi jisim abdi hoyong mios ka sawarga rek naon sia abdi ge dicarek agan ngan teu ngagugu buru-gul jalan buru-buru abdi ge dicarek agan ongkosnya terek bantuan sieun goblok ai hoak jika nu heueuh cenah mah hoakna mah kitu bener bodohkeun sia moal tiasa agan rek naon sia ka sawarga wing ya jisim abdi mah ya peryogi we jisim abdi mah hoyong penak sareng raja dewa nyaeta anu namina Otipati Jagatnata Raja Triloka edon sia hayang dipoto di kabar hayang pangi jeung Otipati Jagatnata Raja Triloka semuhun edon sia
kawalat sia. Nah maka jeung kawalat nah make kawalat nah make jeung kawalat apa otipati teh pamimpinna para dewa ari dewa teh dipilihna ku masyarakat dunya ayeuna abdi hoyong tepang nah make disebut kawalat Teu sagawaya sapangi jeung otipati. Sumohon abdi mah pala hoyong tepang. Wah eta kumurugulna Punten Kang Jera mah. Ayo wah bawala. Tinggal jagan cuman Aing teu nanya sia pot. oh saya akan mangga cicing akangna ulah sok nyanyahoanan Apa kai? nya terang Saha? juragan anom Saha? juragan anom Gatot Subroto Enak sia. nyapuguy amak Sia disebut Gatot Subroto berarti aing Subrotona. Pan sia teh anak aing. lain tapi omong okosieun tapi celai deui di tukang apa sieun okosieun tapi loba ngalonyeng si eta mah Baula salak lurah tamtama negara Abar teh. wah Saha nu rek ngaganggu. Saha nu rek galunturkeun wibawa jeung kumara negara Amarta sing hareupan adalah Gatot Kaca. waduh da abdi mah kan moal ngalunturkeun wibawa sareng komara negara Amarta da ieu mah pribadi nya moal ngalibat Tetapi sia warga negara Amarta mohon ulah sia. bade we agak Ulah kudu bedang dicarek kudu beunang dicarek cek aing oge sia teh kumaha ku abdi ge parantos agan teh parantos dicarek kan keukeuh peuteuh we dawalana teh ngagugu kabina-bina teuing sawana jeung sia. oh panyarekna mohon bisa kompet tahun kan Kang duh jadi sia aing bisa kompet tahunkeun ya kan teh turunkan suluh moal tiasa agan abdi mah bade keukeuh peuteuh Edan sia. wah bisa dicarek Baik, Kang Jera. tetap hayang ka sawarga ki Bener sia moal hayang nu ngagugu ka aing. punten agan dina danget ieu mah jisi abdi parantos beuleud tekad agan nya atuh moal tiasa diganggu keun agan cing tenang da abdi mah nyanyanak agan wah bisa ieu mah pribadi we Kang lah ai akang geter wae kunaon teuing aing ngagerem teu saya lini soak aing jalema mah teh Lamun sia teu beunang dicarek di Bandung Harti sia geus ngalawan ka aing. Bandung Harti sia yang dibinasa ku aing. nah agan teu mage ngabinasa abdi Sabab sia bakal ngalunturkeun wibawa jeung komara negara Abar teh. Ha? Ulah sia. bade agan Ulah. Cing sia teh ngagugu atuh. sing bina teuing sia teh da aing nu soakna mah sing ngagugu bina teuing sia teh bisa dialungkeun bade we agan abdi mah Urang ajar. cek aing oge ulah aduh aing kudu kumaha aduh agan ampun agan wah teh ieu dialungkeun abdi tong dicacana agan abdi mah alungkeun boyong yuk aduh dicacana abdi mah agan abdi mah tengi geus jauh tuh akang nurukan teh naik di jalaksana tuh itu dianggap aing ulah batakeun ulah wah teu bubuk duh adi aing mah teh disiksa deui Sakali deui aing rek nanya ka sia. agan Dek bodo atau moal? moal tiasa agan Dek bodo? moal Tuk dipun buntang dipun banting sewek. Siap. Wes. Woi.
remak atuh. Adi aing mah termak Buah-buah ponok umur dia kan. ponok umur paingan adi aing teh tadi hayang wudud surutu nya tawarek ponok umur Paingan atuh di modar sia Pangan lo balelewan rek kono teu acan agan edon sia eta ku teu kerel-kerel. dipun puntang dipun banting ora cecel bojel Teu aya nu cek. ya Kulang ari cecel boncel naon sangu goreng make nog, make bawang, make duit, make naon eta teh teh Oh. aduh Naon? sugan teh cecel boncel teh HP urut Eta mah second atuh. Desya ya agan dia agan tong ngajemel agan alah kulit beteng dijemel Aduh, dalang sia watir Oden. dalang ya Kan ari deleng naon kopi opieun can aya nya aku Eta teh deleng. dalam terong. sugan teh kertas soek Eta mah atuh. naon agan dok jotos deding kukupan cenaka ya Kulan ari jotos naon conge. oh sarua tuh sugan teh jotos teh si Widi dok jotos deding kukupan cenaka iya woi modar teu acan agan Aduh, edon sia wala meuni kuat leuwih ti si Ramo. dek banting deding gelang cantra kinara ditengekeun kana gunung Rogub kana sagara saat gelang cantra kirana Duh, what is yep kamu atuh bocos. modar teu acan edon Leuwih ti si Jen. ye kumaha agan tot Otot bebeja tuh. tot Bebeja kan. bagian sia Akang. anjir dola Gusti goblok ilmu di mana sih ya anjir juragan mimba jagoan lah naon mendingan nah siri aing Daun gang waktu siapa di tenggelan teh naon eta mau bebeja ka anakna kumaha cenah? tot Tot. tot tot ka anakna teh teh nyaho Kanakna kita tulung teh. minta tolong ke anakna baru kana urang sia teh wanieun heeh Yang dibantuan teh. Waduh. kumaha cenah bieu teh Kang Kumaha cenah Kang bieu teh? kumaha nyebutna teh heh Nyebutna nyebutna teh. kumaha Cek. bolot anak bolot aduh agan Ya, tong dicacana ka abdi makan alungkeun aden kayaknya. nya abdi mah teu teh kapangaruhan mah ini ka sawarga abdi mah bere ka pasar ungkul agan nya mangga upami dicitak mah bere citak mah ieu we agan ulah abdi nah sumpah Kang Heh. Ah, si eta mah tuh. rek medu gitu Kang dawala abdi kulan sakali derek ini apa moal cik itu dah wala sia teh aing teh nya sia cicing oh saya agan mangga moal tiasa agan namun sia bener-bener rek ini kasawarga maniloka berarti sia geus nang tangkai Gatot Kaca Salkurat Amtama Negara Disebutna ge Bapak Sukoy. tah tadi kayak gitu agan nang tang wae ka agan teh Pak Sukhoi saha ieu sia wala mana cenah Gatot Kaca nu boloh teh nya si Sukhoi teh mana cenah si mana cenah Gatot Kaca teh anu celina leutik sabelah teh mana alias Sukhoi Eta teh kumaha? kitu agan mana cing hanya jago teh kitu bener sia wala ngomong gitu nah agan didangu teuing Didangu teuing. Tuh. Aiteun sieun lompat ka baretak teh. kalau deui le deui pan idangan eta ngalonyeng sia teh Tapi we kakak. da aing ge hayang main itu Oh, da manehna ge mun wae nu rame moal idangan can katampi da aing ge hayang tampil itu nya hayang dipidangkeun. hayang menawan hayang ka syuting aing gitu Hayang dipidangkeun dina TV ge da kage artis. lamun sia kekepeteu rek ini kasawarga nang tanggelut kai lawan aing Gatot Kaca Wah, lawan Bapak ah Sukoy. ganti teh
Sia berarti ngajak kelut kain. Ampun para teuing kan daya maksud tadinya manya abdi ngajak kelut ke Agan di mana jalana Naik curug hari Agan Di Curug Canu. Orang aja kagak. Ye kayaknya lawan aing. maksana Lawan aing kayaknya. Lamunnya mau sok silawan nyaho namun bener-bener saya jago wani juragan Gatot Kaca teh jago sih teh wah burukan alah penting gunung dikepret rugrug Gatot Kaca mah sagara di Ciduhan sagara di Ciduhan waduk dikepret bau sih teh sok bayangkeun usia jago-jagona jago-jagona baheula mah sicip teh supoi nya ari agar ke peteukeun teuing mah nya abdi mana titita gelut mangga Diajak kan. jangan ada tadi ajak kan moal isin agan teh gelut jeung abdi Era naon aing gelut jeung sia. mohon pan ieu teh agan nu nongton teh sanes hiji dua seueur bakal gojrun salalemur ear sajagat Gatot Kaca gelut jeung dawala gelut jeung Gatot Kaca ngajeblak dina koran wartawan sakitu galitukna aya leheungna aya pantesna si dawala eleh ku Gatot Kaca punten da si dawala mah eueuh kabisa tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si dawala bade kumaha agan wiwirang Teu mungkin aing eleh ku sia. mungkin wae agan teu mungkin agan teh eleh ku Nadit Mungkin. ya lompat teh ayo lompat ke Sukasari ka Paulis teu bisa sia ngajedog di tukang celede da aing tiri si tukang meureun haneut meureun ka kapok kapok Di lega si jeung aing daguan ku sia. tuh waduh kumaha teh Kang diajak gelut gitu sia teh bener itu wani ka juragan Gatot Kaca tempo we ku aka saksian ku Akang Tongton ku. aya kitu pun adi teh halah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ti ayeuna we diheulakeun Jayana we diheulakeun maneh da sabab yakin ngelawan juragan Gatot Kaca mah teh euy lain teh nya dewek euy wayahna kayak mun di akhirat geuna buru-buru SMS ka aing mun mangke kesenangan di ditu Butuh bibit. leuleyan wala Si butuh bibinihan kayak teh. leuleyan adi aing maka modar ai teh aduh ai teh teu cehan ceurik meneh kaget to Maju agan mangga kan bade diserang atawa nyerang serang aing. mangga awas kan ulah gitu udah awas euy ulah hade euy cicing ngagokan mah Panuju. sia ruaseun adik Wes. 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 Iya. wol cek aing oge da Ali. sia balagu sidik riweuh sukan teh jurangan anom bek aing Mangga agan. What? 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 Chill. mau teu asa pasiksa teu awak teh haduh hebat agan Wes. What? Wes. Wes. What? Wes. What? What? Ra. awas Sieun ka bang. naon sieun ka teungeu goblok si teh aku nyamperkeun halah aya kitu dunungan aing teh dah harina Jangan
tapi kahantena. Di kumaha ku sia tot. Panca Braja. Gimana? Modar sinawa urang. Geus mau usik deui jigana. Urang. Da wala. Geus kari tahlilan we Kang. Barokana kumaha Aji Pancamarga teh da wala. Panca Braja li Panca Marga atuh. Da wala. Tempes-empes da wala pae. Pondok umur mah raya. Modar sia. Teu acan agan. Hei, eta gurih. Non. Gurihnya teh mah. Anjir si da wala. Aya eta. Kieu teuing mah Terminator yo. Anjir. Boga rantai babi. Bablok ilmu naon sia teu naon ku kumaha. Boga rantai babi Ah. Gaduh ilmu ti mana agan abi mah teu gaduh ilmu naon-naon. Da tadi ge hirup teu bodoh-bodoh acan. Nya Urang ajar sia. Gablek naon rek ka sawarga teh sia. Ha? Wah, boga kantong macan. nya ari agan palai uninga mah jeung demi karegregan agan. Da abdi ge yakin matak agan nya kitu teh panginten hariwang ka abdi. Nya pasti teteh. Side kain teh hariwang ka sia. Sumohon. Ieu mah supados agan regreg. Dah teh mau Supados agan tenang. Sakieu we ti sim kuring magan. cing. Supados agan tenang. Naon sia? Supaya regreg. Sakieu supaya regreg ge magan. Naon? Leuleus agan. Waduh. Hari akana naonan? Jalma gede labu belakuk. Nepi Kudu make drama atuh jadi aing ngancul. nepi ka ngampul gitu. Kang ngampul kitu majiga. Oh, kos. Belakuk. Kos ban serep. Lulus aing wala. Agan Lulus. Doh, Di kumaha sa bapak aing. anakna tuh ngambek mah. cobi agan leuleus. Nah, dengan celeng. Meni Nah, sare, dengan sautet. meni sare, Leutik kitu geus mah. meni saremeh ngampul teh. Mangga agan. Wala aing lulus da wala. Tah, Dengekeun. Cacak adina komo aing lanceukna. Adi denget teuing. bina-bina teuing da wala ilmu naon. Muah. Muah. Bleh. Angka dicium, angka diomong. Anjir adi aing nepi ka kitu leuh. Ieu teh cacak adina komo aing lanceukna ti aing teh ilmu teh. Ih, lamun bener ti sia cageurkeun aing. Cageurkeun usia lah. Kumaha kan? Percaya aing ka sia wa. Percaya aing ka sia. Percaya ini mah. Sia lain jelema samanea. Tapi si dawala teh jelema 75 manea. Cageurkeun aing wala. Laras agan, Hingi. Wah, damang agan. Ya, sanes abdi sanes. Aduh man teu ngaweureun ilmu kitu. Percaya aing ka sia. regreg mun kitu mah mau. Teruskeun perjuangan sia. Lamun sia bener hayang panggih jeung pati jaga tatangan beja kula cek aing. Sae mangga agan. Ulah pepe jadi dinan gitu. Ulah di beja didinan. Moal agan. Itu pun adi. Aing ge nyaho pangla dari sia. Meni bangga bener-bener mah. Aing rek balik. Doh, Cageurkeun anak aing. walau jolewas teh. Aya kitu. Kutah deui digaplok sok aing. Sok kutah. Abok we geus Kang lah. Kutah kecil ke saremeh tuh. Saremeh. Da wala ilmu naon teh da wala. Nyir, lamun boga ilmu kitu aing. Genah. Genah da wala euy. Benghang. Genah kumaha? Aya tukang baso ngaliwat. Cing. Mang, minta baso.
teu bisa cenah Udah modal ya. kudu meuli nganyuk teu bisa lulus mang kuprak cokot basona anjir anjir aing Matak tadi jabah geus. aya awewe geulis ngaliwat Mata teh. neng bogoh teu kakang henteu lulus neng kuprak pangku aing Geus dipangku. rek di kamanakeun rek dibawa ka nu poek Erek di naon? rek di kumaha nyerek di cangan ku aing Erek di mandian. ya naon cik da wala tanyerkeun nu jadi lanceuk maksudna Supaya boga bandera. supaya aing boga bandera supaya aing di alam Ya. akang teh maksudna kumaha Supaya dihormat. Mang. jogan Gatot Kaca pangnyageukeun tapi cageurkeunna ku aing pepetana ku aing tah maneh nu nyageurkeunna Drama. embong da wala tuh da wala embong da wala please atuh da wala please da wala sekali ayeuna we gitu sekali we teh da wala sekali da wala isuk mau momen tadi moal sekali-kalina we ayeuna Ayang boga ngaran we. hayang boga ngaran aing teh da wala ada pendunungan mung atuh da wala please da wala please nyemah ka panjenengan Rai Prabu tuh disemah ku aing da wala atuh sok bener da wala sok iya beres da wala utah deui ku aing mah tulus moal teu utah moal mah utah teu Ayo keur noron butuh nyieu mah noron. agan kumaha kana sana lulus dah hareula tuh Tuh. ampun aing ampun hayang cager hayang eta teh adi aing komo aing lanceukna kabina-bina teuing mana teh bolotot kam kitu-kitu teuing geun bae cici-cici kumaha aing Ada ulah leuwih kan. naon kumaha aing oh nya mangga tetapi mau ditulur aduh ulah dawalan teu da ulah kumaha maneh kumaha teh ulah tuna sok Adi aing mah boga beka. gan salaresna mah eta emosi lawan teh abdi Jadi percaya aing bekana ge lamun bener cageurkeun aing para cager hayang cager agan cager agan cager agan ngelingan berarti teh mah. Cilaka unus. Aduh. gan budak tuh Aduh. Ulah nepi ka gan Ulah nepi ka bibirang. Ulah nepi ka bibirang. cager agan tuh ngawewirang aing cager agan cager tuh percaya teu Lanceukna ye. tingali hebat anjeun tete ilmu teh ti abdi agan teh si juri Kan bae antep. Ayang bener teh anjeun leres cik ayangnya luluskeun deui ayang dibere kucinan. kita akan teh bener sok lulus akan lulus Ulah lama. Ulah lama. lulus lulus Ulah nepi akan lulus atuh akan teu lulus lulus akan ulah nepi ka. lulus weh aing atuh aing ilmu kudu kitu goblok teh eta ilmu teh aing belagu turutan aing Aduh, mulai asal kalasa ampun buat aing jemel hayang lulus ya hayang lulus cing sok henteu jemel bibirna ge. kitu ilmu tah carana hok hayangnya hok kan percaya teu percaya aing buat kitu masih awe hayangnya hok Ini kan tuh. mana teuing Nepi ka pusing. cik cageurkeun deui aing cager kan cager Meni asalamat. Aduh. kan cager kan Paingan lamat. agan mau cager ini makan cager na pakai to kan ulah naon tulungan aing ulah sok teh kajauhan ge bisa Sa kejauhan. cing atuh agan damang wis hebat salira maha guru
Oh, jong aku guru wede. Naon akan cece? Kok tong ngamuridkeun ka? Aku kaula murid salira Rama Guru. Itu naon akan teh? Kaula kataji ku ilmu neme. Oh. Walah. Jadi akan teh kataji ku ilmu neme. Imalan. Maksudna Kaula hoyong ilmu neme. opalai. Ingi. Nya. Aya gan hoyong mah aya palai mah mangga atuh. Bade di pasihan kaula. Mangga. Waduh. Bagja Maha Guru, bagja. Wah, Hebat Pak Guru. jadi guru ST. Moal dikoretkeun komo kadunungan. Nuhun Maha Guru. Kudu kitu atuh. Aing da mulai sieun ya aing. Degungkeun ka nyeri hate aing. Tepok tekau boga leuwih. Sok atuh aya gan palai ilmu neme mangan kedah apa kedah nanti nyumponan syaratna. Syaratna naon? Puasa. Teu kedah puasa ieu. Kenapa? Geus ku akang. Tata Pak. Teu kedah tos puasaan ku abdi. Geus ku guru ya makari praktekeun ya wungkul. Maksana Jampena we ieu mah. jampena. Cumun tapi kudu apa sekali. Gitu Bener. Guru Guru apa cang? kaula teh kagungan gaduh aji sabta pangrungu. Kaula pasti babari apa? Seukeut. Seget. Gitu. Nya. Sok atuh. Seukeut panguping atuh. Cobian ya ilmuna. Dicobian ka Sok ka abdi we. Gitu. Sok kayaknya ho. Kumaha? Cuk tinggal di kuagan kieu. Tapi kena apanya? Nya. Siap. Apa cang kamu? Tolong sabta pangrungu tolong. Tinggal kuagan. Sok. Iya. Kudu apa sekali? Iya. Ya, wir yang dog jang wir yang dog jang doman ini kejarkeun leles sakitu Enteng gitu. Nama burung Cik. Tolongan sabta pangrungu cing apa kaula? Kopi teh mau diwejan moal apa? Wir yang dog jang wir yang dog jang kemarin ini kejarkeun leles aduh wes edan hebat aing kalepasan. waduh hebat aing boga aji wir yang Ulah seuri atuh. kudu kumaha ieu ka itu deui Bisa ngarti ya. hebat nuhun Maha Guru Percaya. amarta begi kuat aing boga aji wir yang Wah, itu mau. aduh anjing yang seuri aing anjing cagerkeun deui abdi akan jagerkeun ana wir yang deui beres nak wir yang dog jang wir yang dog jang kemarin ini kejarkeun cager aduh weh Benar. hebat Maha Guru bangga 10 juta ta Waduh. akan naon canak mah canak Eta we nuhun babari. atuh akan nuhun Ya, coba bari we. Bagi-bagi atuh Kang. kitu si Surya we tidak ente kan ente abdi mah bagja nih akan hebat Maha Guru Bagi-bagi. kaula boga aji wir yang luar biasa mohon gitu Tong seserial. kitu si Surya we teh naon akan teu percaya kaula curiga ya sekali deui atuh curiga mah cik wir yang dog jang kemarin ini kejarkeun lulus aduh edan Aya eta. amarta kuat kaula boga aji wir yang Punya buaya nu gaduheun sanes 5 bulan. Jempe. aduh cagerkeun deui abdi akan Isi ngartos. wir yang deui teu kedah datos 3 kali Aduh. ayeuna mah cager we kitu Ya geus tumerap anu mah. beres Saya hodaman anu mah.
hebat kaula nuhun maha guru cagerkeun akan kumaha cager kitu kaula paka aci wir yang wir hebat kaula cagerkeun akan kumaha cagerkeunana nya nu cager begitu wir yang wir deui teu kena hebat amun kitu sana tah kitu atuh dah ada can nyebut naon nah ada kaula maca nyebut cager aduh paingan leus keneh akan anjir mun teu kapangi aing aya bari kami birangan yo tetarapti saya tambah cager alah mun urang mah dengekeun gitu kan hebat nuhun maha guru kade eta ilmu kudu bisa mawanya samawana sae kaula tiasa ulah dipake samarangan lamun aya musuh nu berat kakara pake eta sae mangga sok enem gede ini sae mangga perbios Duh sono kene kalau teh ka guru teu kedah kadang kenge bakal penak deui atuh Kangjeng Rama Pandawa bakal leuwih kuat kaula Gatot Kaca boga aji wir yang wir lain kumaha ka pangingkena aduh anjir ngeuna seuri Kang kahayang teh aya musuhnya anu kuat nu kuat Gatot Kaca make wir yang wir mau teu jujungkelan aing Abang penting ngalabelut. aing lah Pamirta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajagajung ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, komen, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui pasa, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes mungkir kana takdir, sanes mumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarep keun ka pasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan
anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Natrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna. Allah muarek nangeui ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasar nyalampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing cirihi. Cocoba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat tari nu miskin oreng kieu karasana seher kanyerian abong kena ganuhina ngan ukur menakut darah pikir kusut marung kawut itu lain Pangna dituding namut kemang teh kakang Semar. Nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik. Asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon peuting tadi ai. Aduh. Ya Arjuna jaman diri saksa dicabok di Tanjung di Siduhan banget bapak tobat di ludahan rarai ampun alewihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa mah bati nyeri asa bayah ngerasa tugenah ruksak perih milu
jantung hiuk milu bingung raga ngarasa pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Gailang Mahdi.